Mangga. Alhamdulillah anu dianti-anti di kamari anu dilanglang di simpangan kiwari parantos bukti cunuk dina ati parantos janji pasini kiwari bade ngabukti bade rerendengan kalayan saur paripaos bade urang unek-unek dina ati urang sing larwe sadayana mugia sadayana sing aya dina rahmat Allah Ta'ala amin ya robbal alamin ujuk kasep gelis anaki ngarah tenyang kolong teng kana waktos urang laksanakeun ieu mangrupikeun upacara adat pamapagan panganten hidup sing aya dina kalancaran tur aya dina karahmat salamatan ti Allah Ta'ala amin ya urang melaksanakeun ngawitan sagala rupi ku bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ati cai guru Cisagara mangun rasa asih kasih liguan cinu mustari nigang mangsa nu utama nigang mangsa kue bagja nu waluya kiwari kuasanya tandang nyandang budaya kumang rupi upacara adat Sunda sok sanaos pertempatanana mung sakieu buktos nahapunten anu kasyukur sumangga urang melaksanakeun upacara adat di kawitan anaki jimat awaki ngaturan wilujeng yang suki pahajat kanganten ibu hajat sadayana wilujeng ujung arah aduh kasep bagja ulah bagja amoy kuat kapungah ye hate Allah katinggal kata wis baragja sadayana barungah ur arendah ngerilis maragis demi mangsa satamana hirup geus papasangan ringkang munggu berang jeung cangna munggu penting jeung wedingna pon kitu deui dina ringkang kamanusiaan aya kecaplas asih di sanubar aya kecap manjang na mangsa tabel lahir tabel batin atau ngahiji ngajatuh rami eusian iringkang kamanusiaan ku amal kemuliaan seperti kecaplas asih jeung asih junggelis berang hidup kasep anjing gernerika lalaki jeung wanoja saupamana Gusti Allah walurat mantena anu Allah anu maha jemar kinasihanana Allah anu maha uninga kana sagala rupina amin 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 ya rabbal alamin Aiwing teh asa jeung pamajikan ka dieu teh ari pamajikan ka mana tuat kalila-lila teuing kamu ka mana nya ai pamajikan dewek aduh bahaya geus geulis Gusti iya siap Gusti aku jeung nyuruhkeun Gusti panganten buat kakasep aduh ibu hajat urang goyang Gusti aduh ampun eta boga pamajikan buat kacetil-cetil teuing ampun Gusti ini nanaonan iya di
terima kasih Bapak Hajat. Wah, Bapak Hajat. Eta sia Ibu Hajat hayang nyarekan. Aduh, jadi cium segala rupa. Asik. Iya. Siapa lagi yang mau nyawer coba? Kamu, ayo. Segala kan sia di ping sebelah. Coba dari sini ada yang mau nyawer. Betik Papa Hajat ganteng juga ini. Aduh, alah betik. Pinggangnya di peor, geok ke bawah, ke atas bawah. Ampun, pengantin dilatih dulu ya pengantin, latih. Ae singkong goyang bawah, goyang atas, goyang bawah, goyang atas bawah, ya, bajang soin apa. Nanti siate aduh ampun bikin wagub. Alah, asik. Dari sini juga digoyang Ibu Haji. Ampun, ai setia nama geus. Aduh, ampun Gusti. Hayang cicing aki dirinya. Terbalik sia aya di baledog sia ku ke sabatu. Terbalik jadian deui sok tingali dewek heula teu tepong. Sok apa heula. Gitu asik. Awas juga kenang lamun nanti dibelakukan wali merek ya. Digelo ya ya ampun si awas ya awat eta mah tuh naon harmis eta aja naon eta ieu cicing uing teh ngadoa ya kudu hus wae ngadoa sok atuh ku amu aminkeun nya Bismillahirrahmanirrahim urang ngadoa ulah siapa kesebelah naon eta jeung apung-apungan gitu. Gusti suka teh kapal tebrang ieu ngalentas. Terbang meureun lain tebrang. Moal aya nu ngaliwat deui kitu. Moal. Moal aya nu ngaliwat mah karis we. Sampun gayang agung ka Gusti Nu Maha Uridi amit sunda sejak paralun sejenak tawakuf sejajebar hampun bewara katu tamada bewara hatur uningan tamada pilih aya lepat naik nyungcuk kalur kapungkur budaya para leluhur amin pilih
aku kenangan dengan ayeuna kerajaan. Aduh. Pikiran tata titi 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 titi sateh payung tangtung payung agung gerabuka genan da urang menekung ka rumah haluhur. Hai hai mesti ayeuna pondok kasep kita sok hayang ngagak berung ya abah hayang wae mana hai anu ditedang baris mapak sang ratu satria kinasihan sang raja sadinten nugelis anaking giman awakin urang papak sang ratu sabiku sang raja sadinten. Para putri Apsari dibagiakan ku para putri turun di kahyangan katumpiri kubung-kubungan nandakeun para putri turun baris mapak sang ratu baris ngabagiakeun sang raja putri anu geus putri anu manis turun di kahyangan nepatut karempong anu baris turun ka bumi. Aturan kasyep kulujeng patepang aturan wilujeng rawuh kurang tepangkeun di tengah perjalanan bangke di ayat nyata pengalungan kembang kaheman kembang kadede tos sakadi deg randeg di pangadeg sawangan kahayang geus narawangan di dieu jilid rahayu di dieu tutug rarabi wawanena ebretur jentre ka panganten dibarengan ku sang surya medal ti beulah wetan tupaul di ditu moga jucung kalung kembang kaheman teu wisna